Ku bismillah di kawitan amdi ngadamel syiiran kisah nate kenyataan nuku abdi di alaman kecewa abdi kecewa dinyeriko anjeuna nu berharga nu paling dipika cinta ringkas wae caritana abdi ngadangu kabarna saur anjeuna ngadua teu percanten ngadanguna abdi nampo statusna bari kaluar cisoja tekiat abdi nalangsa emut bae ka anjeuna status teh percintaan sabari jeung ditandaan kana awewe nulian aduh hate nyeri pisan dahulu anjeun berjanji bade sehidup jeung abdi tapi anjeun mengingkari anjeun mendustai janji duh Gusti kedah kumaha nyelekit ka bina-bina abdi teu daya upaya ka amang anu mendua abdi moal menderita sanajan diputus cinta cuma abdi henteu nyangka anjeuna midua cinta rek kumaha dibungahkeun ieu hate dinyerikeun anjeuna nu diidamkeun ka abdi nyia-nyiakeun lalaki zaman kiwari kana ngagombal nabaki tapi tara aya bukti bisa nangen ingkar janji ngaku nama boga hiji sing horeng maboga deui mending siga bidadari sing horeng kaktus biduri hatur nuhun amang santri anu kantos nganyeri ayeuna abdi sadari cinta anjeun teu sejati semoga anjeun bahagia sareng awewe ayeuna hampura abdi teu bisa